Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana anu sami-sami hadir di Lapla. Alhamdulillah tahap demi tahap urang parantos ngalaksanakeun nyaeta tuturan seni buhun tayeuna nemema bangpret tayeuna mah dina seni rancakalong ieu nya seni tradisi teh aya seni bela diri. Nah, buah tinu kembang atau tinu buah gitu nya, tapi sanes berarti urang ningalikeun kasombongan, tapi kanuragan teh di mana atuh tempatna. Tah ieu kanggo ngajage bilih aya mau ngamuk kecah meta saur sepuh teh mah. Tah ieu urang peryogi di memulai atanapi dilestarikeun margi ieu kata teh penca. Penca teh tinu kata 5. Antol napol keuna neungeun pageuh tah eta kuncina panca nyata penca. Aya di cenah silat sami itu kata teh. Kata penca sareng silat teh sami. Penca silat berarti kata majemuk sejajar gitu. Tah ieu mah panginten urang nyerat tina kata penca nu artosna 5. Nyata tepak buhun nu kapungkur tina aliran cenah mane buhun nu dikokolakeun atanapi penciptana kapungkur eyang kahir ti Cimane Cianjur gitu tanya. Tah di Rancakalong teh kantos ngamukim di daerah Cianjur panginten dugikeun ka aduh ka ayeuna teh sakedik mah bari tos karatan ge aya. Mangga urang bagelarkeun wae ngapunten anu kasuhun ieu teh parantos sababaraha taun ka langkung ieu teh nya ku Covid ku sagarupi duka apa geus duka henteu ieu. Mangga urang ibingkeun wae nyaeta Bah Gayat mangga kapayun bae. Tepak 2 cenah.
Hebat. Luar biasa. Ya, walaupun ketekian kan